Okoh nu kieu teh dicabakan teh ngapoe, tapi geuningan boro-boro ngurangan komo lamun ditinggalkeun sapoe we kalah kanumpuk geuningan. Kumaha pamirsa, anu sami teu da abdi mah geuninganan kieu tiap hari teh cucian teh numpuk wae. Geura lamun telat we sahari teh nyuci jadi 2 kali lipeut. Malah saseringna mah geura cucian teh karke anggeus dipoekeun ningali we kana mesin cuci tos aya deui nagog di dinya. Matakan pantesannya indung urang baheula istuni ngomel jeung ngomel we lamun urang nyeunan seuseuhan teh. Baheula mah geuninganan urang ka indung teh nganggapna cerewet, ayeuna mah geus kaalaman budak urang anu nyebutkeun cerewet teh. Majah teh cenah cek budak anu gede cenah ai mah cenah gamreng wae gandeng cenah. Atuh da urang teh sok pusing nya sakapeung mah pagawean teh kateu eureun-eureun. Komo da lamun ningali salaki aya di imah wae da lain matakan senang kalah kata mah kapusing. Ai kapusing nama lain kunanaon nya eta da kur aya jugrugna hungkul geuninganan aya di imah ge teu sugan mantuan pisan. Entos asa kitu we ngadumelna ayeuna mah urang teraskeun we beberesna. Urang pulungan dang daunanana sakedik-sakedik da pami disapukeun mah kararago. Babari ieu mah tinggal dicomotan ge entos we beres. Entos beres mah nyomotan daunna urang sakantenan we beresan korsina ieu kamari teh seueur keneh huni tilas main sihana. Entos dibahekeun mah hunina urang bereskeun sakedik urang langsung we moekeun elap. Di dieu we moekeun elapna mah da popoeanana mah entos pinuh ku cucian. Entos beres mah moekeun elapna urang langsung we sasapu mumpung keur daek. Sasapuna ge da abdi mah tara seueur-seueur ukur tina tangga we hungkul sareng sakedik we dina jukut. Ieu ge babanding ku tara disapukeun si tangga oge menekat kandel taneuna. Entos we selesai sasapuna dina tangga ayeuna mah urang lanjutkeun we ka ditu sasapuna ka pipir.